Saya mau diuk di dia golah jeung setan golah ta. Aing mah pindah jeung dunungan ta diuk lagi di dia ta. Anjir aing di dia. Di dia mah sengit dekat dunungan mah sia mah bau waduk anjing ta. Juring sia mah maneh mah dipoyok di lebok. Heeh, sia tah mah kitu. Tempo aing leuwih pindah ka itu. Kumaha aing we? Kalakuan aing makin jeung pepilon kana kalakuan aing cicing mana mah nya Gusnya sia teh Gus emang aing Agus apa salira Gusti da tena kentik da tenakeun aing mah Gus tuh genah sakitu panraosan kitu mah menitara latih anjing apun meuni kumaha nya meuni teu ngabejaan waduh meuni teu ngabejaan ka urang teh amit-amit meuni kitu apaan sidik urang teh ka maneh teh nyaeta ngepen tapi maneh teh ngabejaan ka urang pada jeung dunungan ka dieu teh meuni kitu jadi man teh bade naon teh diuk teh darepeung Gusti gede Gusti di dieu teh alhamdulillah gini Gusti di dieu teh gini aya Gusti upami teh aya Gusti panginten abdi teh beungeun wakil sia teh ngomong teh make we ayo kararagok teh ya heuh geuing mah teh baheula ke make we aya naon teh Gusti pangna dikumpulkeun teh urang teh aya perlu kitu ya nih kasar anjing dah sarua kasar ulah kasar anjing hilap anjing kasar hilap Gusti teh kontrol eta mah abdi kebiasaan baheula kerja di preman di mana di Rancasari dah si eta mah preman naon atuh aya nu sieuneun ka maneh bara-bara nu sieuneun abdi nu sieun ka batur beak digebugan wae si eta mah teh jadi teh pada ka mana Gusti ukaula teh kautus mangu utusan ratu ngemban amalat raja bade ka mana nyaeta urang terek init ka negara Amarta negara Amarta nya bade naon negara Amarta geus ngahina ka negara urang raja Amarta Yudhistira geus ngahina ka raja urang kitu deuh dikagok si anjing ge ngahina kumaha apaan Amarta teh hajat ngawinkeun saha bari ngawinkeun Amarta teh pokona hajat teh umat taun teh sok diayakeun hajat samrat nyata persembahan ka Dewa Surya doh eta lajeng tah kabeh raja-raja teh dionang lintang ti raja urang anu teh dionang kitu urang ajar atuh upami kitu kumaha urang serang maina nyeta eudeuh jadi kabawakeun aing menular kaden gitu mah manular Gusti si eta mah kade Gusti ulah kikituan menular cicing nada teu lompatan tadi jeung cicing maksud aing dijempe kedi mah tuh jempe mun teh tadi jempe kitu da abdi mah jelema na nurut lamun cek dunungan jempe jap abdi mah sungguh teh kana ngomong deui abdi tara si eta mah bageur ayeuna mah lamun si itu ditita jempe teh hayo we ngacomang sagala diomongkeun abdi mah moal Gusti lamun cek dunungan jempe jap sungguh teh kalau dikatut abdi saksina ge kana ngomong deui abdi mah tara si eta mah tuh mun si itu ditita jempe teh hayo we sagala diomongkeun abdi mah moal cabut sia nu gandeng udah pindah teuing sia teuing meni serba salah aing Kongko aing tadi carek jempet tapi dicarekan wae. Da sia gandeng wae. Gandeng kene Gusti tarik. Ngalawan. Abdi mana launan. Ai. Nepi kana malang kitu sia kadunungan teh. Dikapret sia ku aing. Nya ditakis. Aduh. Ngalawan ka aing. Sana ngalawan ada kepret nyeri. Yang ditakis. Balik-balikeun sia ngomong teh.
Da teu dibalikeun mah tutung. Anjing. Boleh omong sih eta mah. Kadieu botak hayang ditonyok wae Sia sabangot 3 alpukat kitu sia goblok. nyebut alpukat ka aing jadi ka aing mah teh kuda tah wayahna dina waktu ayeuna teh urang teh rek perang jeung nagara Amarta bade perang uluh Siapkeun tenaga. anjir siapkeun tenaga jeung pikiran sabab anu dilawan ku urang-urang nagara Amarta jararaga unggul Nya, bikeun ka aing. Dah kas nu heueuh we. Waduh goblok ya waduh sia dugule budak dugul kudu diteke Kasaha sih nyebut dugul teh? jangan dugul Oh, juga teh ka aing. baru kana jabring di manehna gak geuleuh si anjing tuh Keur ciga Kersen teh. Nah, yang mana? kayaknya mam naon sia ngikeun lamun dina inuman aing Coca-Cola maneh Fanta si ieu bir Wah, hebat. denungan abdi teh manis situ naon cing naon ciki anjing Masya goblok aing teh da ki oge berguna sih teh. Dalam usia teh ki mararajan goblok. Ele wayau. Ele. aduh lamun tina mobil aing Pajero anjing galus si ieu maneh Avanza Anjir bae. si budeg anu pantauan mah si mah ieu da budeg Angkot jadul. anu pantauan teh puso mobil box tukangna dunungan atuh toronton Wah. si itu naon cing naon pasaran aja Nada pasaran oge berguna sih goblok. Kabina-bina teh kendaraan terakhir Aisyah modal rek dapuskeun kana drum. Bener euy. Karasa ku sia-sia. cepi bener anjing aduh lamun tina bendera tina bendera anjing aing mah nasionalis bendera Indonesia si ieu maneh bendera Amerika si ieu benderana teh jauh pisan bendera kutub dunungan atuh bendera Malaysia situ naon cing naon kertas semen anjing kertas semen dikitu-kitu anjing baru kana bendera Hina sia goblok, cetek ka bener-bener teh. hakan anjing kertas semen ku sia aduh gus siapa ku di atas ku di lamun tina orai aing orai kobra anjing halus aing aduh maneh ora sanja sieu orang nu budeg naonnya orang nu budeg apa orang cai masih bae lah Rek kadut. dunungan orang kadut situ naon cing naon dipacok orai anjing karunya dibawa ke rumah sakit teh sanggupun dibawa ke bengkel diomean buukna dibeakeun anjing Sia aja kabina-bina. gus Sama mah kalau kana fisik anjing sedih. Ngambek. Bener-bener teuing sedih.
Aduh. Gede amak nama saya. Aduh anjing. Ngeri kulit beteng anjing. Geus atuh geus acar anjing. Aduh. Aduh, lamun tina kanyut. Jorang sakunya kanyut henteu kanyut beuteung jorang. Pan aya kanyut kunang nya. Heeh. Kanyutna punuk, kanyutna tarang, lahir kanyut tuh. Teu jorang kanyut mah. Aing kanyut domba. Maneh kanyut sapi. Sia kanyut reungit. Oh nya reungit aya kanyutan. Ya ning anakan anjing. Aya anakan naon tidinya. Dunungan kanyutna sahe. Situ naon cing. Naon kanyut burut anjing. Aduh, amok tuh. Nges. Naon sih? Nyebut burut. Nah, Kayak abdi amang kade teh ka Mariuk mana cek orang Mariuk teh burut. Pan abdi eraon. rek naon? Rek dibuktikan burut henteu na. Aduh. Sok. Ajarkeun heueuh. Naon Gusti? Burut. Abang kena biwir teh diwengkul letah teh diobras. Tetulangan. Kumaha aing da aing ngomong. Kamina-mina teh pajarkeun aing burut cek urang dia mangani di dieu teh loba babaturan sia teh. PWG teh di pamanukan teh kabeh teh babaturan aing. Lamun aing ka dieu burut-burutan aing eraeun. Rek naon? Buktikan si aing burut teu na. Naon? Sok, coba kanyut aing, urang tah. Sok. Coba kanyut aing, coba. Pasrah. Biji pajarkeun nya kanyut aing burut. Ayo coba. Benar? Sok, demi memperoleh kebenaran. Aing ridho dicoba kanyut sia. Cik, hayang nyaho aing. Bener sia burut. Sok. Cik. Lain nu eta belagu. Eta mah palangkakan. Bah tengah saeuting. Oh nu ieu. Lagi kita geus teh. Ini ngajengak teh. Nah, tapas. Oh ieu. Nya henteu. Nya, Heeh we leutik. cek saya gede atuh si teh kain teh gede we burut aing mah teh gede si teh sok. Mina-mina teuing. Enak itu dioprek teh na teh. Itu naon dicoo teh na teh. Nah tuh, nah teh. Nah tuh atas atuh at. Kita geus kieu tapi ngajedog anjing. Udah enak. Aduh. Gusti abdi aya ngabalas Gusti. Apa yang? Sekali mah. Oh. Sia. Naon? Aing diberi kesempatan kununungan. Naon? Sia mah tina bobak naon teh tina naon? Tina mobil, tina mobil jorok, tina kanyut jorang sia teh. Maneh? Aing mah tina deungeunna sangu. Naon? Kumaha aing we? Naon? Tina babat. Babat. Oh, Aing. kira goblok sing aing terakhir. Donongan abdi babat raweuy. Iya. Si iya babat doma. Si itu babat ucing. Aing. Tah, lamun sia babat na ternyata babatok sia kudu ditinggang wae. Tapi na teuing sate sok sate. Gas. Tuh hampura. Nah, aing mah macem-macem ka aing awas ya ku aing tuh mah. Aduh nih. Nah, Sia naon tuh? Gas. Atos suci atos. Tah, wayana kabeh siapkeun pasukan. Urang ini nyata ka Negara Amarta, orang hancurkeun negara Amarta. Sae mangga Gusti. Ayo pada lumapa. Mangga. Ulah anu tinggalan kabeh siket tamsir galabinitan rasa panalipung. Sae mangga ayo. Aduh. Dah, ngaburinya aing kenapa non? naon? Mun aing mah nyingkal.
sia nu ngadupa ka aing sia nu ngamak goblok woi Hei, ya saya menirawas goblok saya naon eta teh dunungan belegug nyaho aing oge nah tuh saya teh sopan nah hari dunungan salah rek diantep dah. nah hari pamimpin salah rek diantep manehna nu ngadupa ka aing manehna nu ngamak nah ieu teh hukum teh gunana keur nu leutik wungkul nah hukum teh gunana keur nu sangsara wungkul ai bangsat hayam diduruk bangsat motor dipaehan bangsat duit negara dirantep juring sia ku sia Ya. bener-bener teuing sia teh Hebat. tong dikaprokan aing balen japati Ngadukung. belegug batur teh ngadukung cieu teh tarayang teuing bodoh sia mah hah bodoh sia nu bodoh nah dengekeun belagung nah sia teh hayang didukung batur tarayang ieu batur mah ayeuna hayang jadi kepala daerah hayang jadi kepala daerah neangan dudukungan maneh teh hayang jadi kepala daerah tah hayang belegug sia mah sia nu belagung nah dengekeun ku sia Jepri lamun aing nyalongkeun jadi kepala daerah pek pikir ku sia tong boro-boro jadi kepala daerah baheula we aing nyalongkeun jadi RT di kampung aing pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing aya ge nu milih nu gelo ka aing eta ge meunang ngamanian heula udah minat teuing tur diasaan saeutik